sok inget gaya we dongeng teh. Jelema jadi kuncen kuburan. Kuncen dijarahkeun sugihnya. Ipang sugihna di lembur eta gara-gara nguncenan. Akhirnya nyana boga anak hiji-hijina dede jeung nya. Aduh nyana nganasehatan ka anak belajarnya ku abah dianterkeun ulah cara abah jadi kuncen ulahnya. Anak masing pinter ngajahan ngaji jadi ulah jadi kuncen cara abah geus we abah mah geus nasib beureun mohon atuh bah. Akhirna langsung dianterkeun baheula mah tuh naik begal himar dianterkeun pesantren. Geus bae bapana balik deui. Pesantren di pesantren itu sok kitu jauhna bobokelan segala loba teu betah. Teu betah nyana pindah tanpa bebeja deui ka bapana lah, pindahlah cak nyana. Pindah ringkit deui, pindah deuk ka pesantren sejen ngan pas tengah-tengah antara pesantren nukunya anak dipindahan jeung nu dipindahan begalna bae. Begal bae, aduh jangan aya kendaraan hok jasa, aduh jauh ka dieu itu begal diurusan, gunyalah dikubur bae lah, jangan dikubur ka begal sisi jalan, kubur nyana kieu bae, merenung nyana teh merenung, ya aing leumpang begal eueuh, sapoe dua poe tilu poe di dinya merenungkeun begal, orang aya nu ngintip. Orang anu ngintipnya na merenung gitu teh datang gadinya ditanya saya kunaon cicing didinya duh cenah ieu sanaon ieu kuburan sa kuburan nu soleh sakjana teh lah kuburan keur dizarahan we milu atuh kula zarah milu cenah dinya dipangjarakeun takunya terus eta bebe japang weuy aya nu soleh sakjana di ditu anyar jelema na ge teu ka mana-mana muridna meureun sakjana ieu urang zarah timimiti urang dinya terus pedagang pejabat zarah nyana nu ngazarah-zarahkeunan bo rame atuh sugihnya na ngazarah-zarahkeun jadi pangsugihna di lembur eta kuari kaserot nusok zarah ka kuburan nusok dizarah-zarahkeun ku bapana teh pindah ka dija zarahna cak bapana sial amat ieu kuburan anyar persaingan ketat ya kos di DPR we gitu akhirnya bapana lantaran aset rada kurang ya kurang geus leuwih ti 50% ya kurang cobalah cek cenah aing ningali ka kuburan itu aing zarah lah ka ditu katarik nya ge zarah ka ditu. Oh jauh tuh barang zarah kaget kuncen anakna ih beja anak aing nya kana teh aju pelukan ngobrol ceng siapan gua abah di pesantren keun mbah ayo kunaon atuh jadi kuncen ieu geus pang tahun-tahun abah mah ngarep-ngarep sia balik jadi kiai geus kieu meureun nasibna mbah cenah lain gitu helanan kumaha lalakona kula teu betah bah di dinya jeung kula pindah harita bangsa 7 tahun ka tukang kan atau 10 heuh jeung kula terus pindah begal tengah jalan bae aju dikubur ku kula ieu jadi ieu kuburan begal nu ti abah teh mbah jadi ramenya begal ge nya. Oh bah, jadi siapa bejana koma? Jelema soleh, masya Allah. Itu nusok di jarahan ku abadnya nu dikuncen mana begal eta. Sial, horeganan sarua kuburan begal gebe. Dan mantak ge buah ragag moal jauh ti tangkalna. Wajen kukumaha ge kitu bae. Jadi tuh emak begal, jadi anak begal. Sarua tah jadi kulantaran menang naon gitu ngaranna di Paraban menang hasil kuncen atuh jadi kuncen deui
hadiyatan wasilatan ila hadratis sayyidina qutbir rabbani wal arifis somadani wa syekh Abdul Qadir al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz warfa'hu waj'alhu fi ni'matin warifah wa darajatin aliyatin Allahumma syafihu minna wa kafatil muslimin syafihu minna wa kafatil muslimin wal muslimat syafi'na wa kafatil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal.